RT, lapang teh lain di dia. Di mana nya? Nya nu mana? Di kidul, ieu teh nu Haji Imron. Aduh, aku mayu kan nu Haji Imron mah galak. Yo, sabulan nih euy. Bantuan kesehatan nu can datang-datang. Heueuh da. Orang teh meureunnan Tapi dah heueuh mak. Kamari gitu di ditu di lemur sabelah. Ningadenge teh geus narangpa bantuan cenah. Duit bae mah. Nya, Heeh. Aya 500 mah meureun. lumayan nih euy. Nya kamari mangan 400. Nah, kenapa eta teh kumaha periodena ya sabulan, 2 bulan, 3 bulan, 100, karena 200. Berarti nu kamari mangan 2 bulan setengah meureun, per setengah na meureun 100.000. Heeh. Bisa di setengah-setengah. Bisa. Ya atunya urang si RT meni can ngebejaan aing mah. Ya tahu demo. Urang mah da ngasaan-ngasaan ieu teh bantuan teh kumaha? Komo urang atuh mak di mana? Urang mah dicontang deui ku batur. Dipanggil ku si RT cenah kalah tetap lu bebersih we jeung bebersih Lain. Lurna wae nu menang teh. Ari emak nya keur naraon jeung Cio. Itu Aya si naon RT gitu, itu RT bantuan. RT bantuan. Ih, dia teh nya keur diwarangkeun. Ya atuh. Gimana? Gimana si RT? Itu di lapang ayeuna. Di lapang mun geus ngantri. Urang mesti ka paneurian atuh ya buru. Aneh. Nah, haratuh dititah di bantuan RT. Jang paling dinya tah sing rada bersih pokona mah. Siap teh, Rada siap. sae lah pokona mah nya. Siap teh. Nu ka ditu teh kajang kete ieu non teh garis. Garis. Paling dia yang net kena teh. Oh, ieu teh ek di damelkeun naon ieu teh? Rencana nama kajang lapang poli. Heula atuh da jalan geus lu. Mana bantuan? Alhamdulillah geuning. Aya sok kada dieu, kada bantuan kada dieu. Sok kada buru. Mana bantuan teh batur geus ngalantri? Mana mah cek si Ayu dah dapat bantuan di dia teh. Nih, mana cengcen ya. Bukan araya batur. Heueuh kala itu bantuan naon ieu teh? Ih, bantuan teh enak teh beas bulog ketawa naon nu kaluar teh. Atawa duit. Tadi nomor sabelah mah geus duit cenah Pak RT 500.000. 2 bulan satengaheun cenah. Adi urang ge naon? Aya naon ayeuna nu ngantri urang bantuan. Tadi cek si udah teh cenah tuh bantuan RT. Tinggal teh ngantri jelema itu nu Apalagi jika kalapang bubun. nya. Teh naon tuh Pak RT teh bantuan naon? Wah, ieu mah los komunikasi atuh. Salah denge. Lain bantuan eta maksudna mah. Ieu tah bantuan tah. Ngored lapang. Kajang lapang poli. Gerakan atuh gerakan lain bantuan gerakan. Tah eta tuh bener teh Cio eta mak. Iya tuh bantuan abi nyalira tadi ujung RT kan tunjuk we gawe nonton RT mah. Teh karek duaan si Emak jeung si Cio nu lainna mah nyusul nya. Oh, da alus maneh nyebutkeun bantuan matak daratang ieu. Mun coba mun kana gerakan mah aduh. Rese. Geus kadieu sok tah bantuan lah ieu. Bejakeun teh gerakan we atuh lain bantuan. Oh, atuh udah urang meni hari ipot sebenarnya bantuan si RT teh. Ieu mah kita gerakan. Poli cenah. Palingan atuh teh bener riweuh. Da salah denge ieu mah. Dasar rarai bansos sungkul ieu mah. Geus ulah debating enak geus tah bantuan ieu tah. Yang itu tah ngored beberes. Sok kade buru-buru. Geus ulah ributing lah sok. Pak RT, mama ge hampura lah. Ieu teh mah boga perjanjian derek KMBK ayeuna teh geus dihitam di atas putih mau bisa ditinggalkeun. Ceweknya gerakan teh ngeusul. Kumaha ieu teh mah? Teh lah ulah ka mana-mana. Cicing lah kade bantuan lah. RT, kumaha mun MBK nanya renteng? Saha nu rek nahan? Aduh. Heueuh nya. Emang urang mau nahan oge. Sok RT ayeuna erek tanggung jawab, tanggung renteng sia. Duh.
Sok. Aduh. Teh hampurannya mama arek mulang heula. Teh, ari ayeuna teh poe naon? Poe Jumat ayeuna teh. Derek naon kitu? Heeh, ayeuna teh aya kumpulan komida Jumat teh. Itu komida bisi nyerenteng. Daek teh RT nahana. Ieu, cacakan anu ngagoler gering oge kudu dipangku teh ka kumpulan. Kumaha? Aduh, ieu mah kudu geus nahan di wae. Heuh, hangke deui mah teh atuh lamun erek aya bersih-bersih kitu ulah poe Jumat. Mimisa miluan nya. Bata ya tinggalannya. Aduh, are saya ngajak gerakan warga mah ieu teh. Ampun teh, aya we alasanna teh. Iya ya teh. Naon deui? Iya. Erek ngilu kumpulan deh. Saya mah teu nginjem atuh teu nginjem ka MK, teu nginjem ka naon tadi teh komida. Sorry ya. Ieu loba seseueun teh. Seseueun. Atuh sih kumaha? Teruskeun da. Orang tadi ah macu ah. Teh, hampura ieu loba seseueun. Aduh aing bisi bararau euy. Wayahna bantuan si RT. Uang 1 bulan itu tuh. Ah jadi ke urang ieu sorangan atuh. Geus dirinya tadi udah ngomongna bantuan gerakan. Jadi katempuhan ieu. Kumaha? RT lapang teh lain di dieu. Di mana nya? Nya nu mana? Di kidul ieu teh nu Haji Imron. Kumaha ieu? Kan nu Haji Imron mah galak. Apa cara kurang meureun? Aku carekan teh. Kumaha teh ya? Gimana? Aya. Aduh. Burung saya teh. Dan hari juga kemarin. Iya ya teh. Naon deui? Erek ngilu kumpulan deh. Saya mah teu nginjem atuh teu nginjem ka MK, teu nginjem ka naon tadi teh komida. Sorry ya.